Tah kieu pamirsa anu mantak bantat kana kerupuk teh kasih kana kerupuk kau kerpuasa mah tong nyebut-nyebut bangsana marjan gitu sirup es kelapa tua gitu muda etaan ulah pokoknya mah si batal mun batal mau dibagi can menang baju dulag kudu ka mana ya tuh searching wae mah kumaha ya dunungan kasbon kasbon mah kalah kanumpuk lah pusing heeh ngonten itu ngonten tuh menang penghargaan gitu menang piala RT itu riset ting lah urang mah di isola di sisi walungan gitu lulus pamirsa meniasa pararanas kieu hate ieu awak melas diboga duit mah boga atang urang 3.000 sedang meuli bantat kerupuk bantat itu mah kana aku misal tong bantat pajakeun bae ieu mah nya ka nu ngalih video ieu ulah lalabora gitu bisi guling pokona mah eta lalu ting lah ngomongna nya keur bulan puasa mah urang mah teu make tong sisir mah teu make nanaon ge penting mah ya gambaran gitu ngobrol-ngobrol oge genangannya untuk semuanya pokoknya salam bae lah di serehna mun aya mah raja gitu sagala we dibereskeun lampuyang itu lampuyang gitu geus lainnya geus kabur hujan ya urang san ngarit Sri jeung Sri batur nu nempokeun jalma anu sararenang gitu teuing geus eta lah hareup teuing lah urang mangalaparag